Oh sudah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ngodeng dina acara hiji Syawal. Ditepatkan di tanggal 3 Syawal 1442 acara bersukaria dalam rangka hari kemenangan di Kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Brunglah sadayana sok dialaan laukna nu aya di eta kulah. Insyaallah laukna bakal kening gampil di tawakna tuh wah tinggal raja eta sok pinter-pinter pandanganna sing siga sayur laukna tewak sok teras pasir-sur kade nu kaeng lele enggak gitu tinggal razlong lauk piranha lauk belina ngarazlong itu razlong eta itu razlong lauk gitu tinggal raja menurut saya itu lauk ada langsung tewak di wadahan di karingan ting araja lauknya itu Masya Allah ada eta sok enggak masih itu pada mana tuh hanya senang itu lauk itu di araja lauk Masya Allah sok pinter pandangan sing sudah sayur ngelakan lauk di araja mana itu lauk lagi payunan tewak eta tewak eta banyak kabarina tewak kasisi di sisi di sisi balong di sisi papai di sisi papai kita temukan papai di sisi ulah katanya di sisi itu so papai pakai tembok kali kata tuh ayah biasa papai tuh ngagerbag tuh di sisi ngobong di sisi kodokan liang kodokan liangna kodokan saha nu geus menang 2 sok oyot kerjasama sok nu menang saha cong ngajeng tutunan ibu-ibu lungsur ibu-ibu lungsur sok sok enggal lungsur ibu-ibu nu bade hayang lauk lumayan kanggo gorengan kita tinggal razlong lauk sok di papai di sisi insyaallah lauk pekirbeg sok enggak pabalap mau kanging lale mau setorkeun kan dia ditingalikeun na anu kahiji na anu kadua lalana Ilham kilo kali asih bapak asih kaputra-putrana yang kita mustika waspada sok pinter pandanganna insyaallah sanes lubang malesang imam malesang leles sosot gampil di tawakna sabab sanes moal dipasikeun sadana ge mangga arala mangga sadana sarandak pinter pas seueur mangutna atas ini belina bintang bututna nya anu aya juaraan anu katilu eta teh anu kahijina lele nang adeuna nu kadua lele adeuna tah kahade tah mana tuh ini sira itu Allah balap kitu balap ninggal obat hiji sok papa yang nggak susi balong kalau lagi seueur ke hiji seueur di adpang doa karena seueur lain kata hiji ulah babara-bara seueur ieu babara-bara mah bisi pageduk tarang sok
papai lauk na seueur balong na agung ulah pasti sedek sok dari mana-mana lauk na ngampar Sayos acara insyaallah sadayana kebagian minimal hiji mah untuk kenging kenyahoan kan kenging seueur hiji gitu nah sok di kedepan sisinya kedepan di tengah aja kita lauk seueur dan tengah kita nah di tengah lauk seueur Pak sok apa itu pandangan di rampaan di rabaan nah di raba sakarung lauk maling hasil gue tapi kuduk-kuduk kimah lauknya bakal lulus gerak terus lulus mah gampang ditawakan mentah tak aja dah ini itu lauk ini baru gitu betulnya terus si Arid Remang bisa narik itu ini kan ada bagianan ya teman-teman si Arin perusahaan saya pertama beberapa ilmu sero balangan wae tuh ada masih jaki di senang dewa jaki kade lah itu besarung sakarung ya ayo kesiahan deh siga sero sama menangan so tapi nang lauk masa dia lagi bakal katewak nah lauk sakitu seueurna balongna sakitu kiruhna pasti bakal babari ditawakna bakal benang samilikna anu gira kilo beli bengkok buntutna parantos dikengingkeun ku Pak Ujang Noris nu nyirian mana nu menangkeunana sok balah tewak aduh sok ibu ku androk ditongkrok ibu ditongkrok ku androk keringan ayo beki lama beki leles laukna bakal beki gampol di alana sok di kodokan liang-liang juru-juru di rampaan kegi aya kacabak berwa direbutkeun kana pesak cayu meniledak laukna bakal enggal benang ieu mah sok laukna seueur sekitar lebih dari lebih mah bisa benang itu barang-barang laukna tarang tungkul tanah tungkul cengalikeun jeung hatna wah ronya ancak acikil wah bayang bisa palele wah Kata kedua 50.000 rupiah lah kita jam kopi asam kedua kedua laporan lalena pasangkeun bikin lalena cokot lalena kada diketesan 250.000 lalena kedua diketesan 50.000 mana lelena lele 50.000 hadiah imanak sarip udah ya dia usah berapa kali apa yang ada kau dari ngalu ya kok kan apa kodokan buru ditabakan bisian ngawal tewak juru bicara berbolak mah dina sangkedang saat di rabaan dan begitu